anjir aing murid pisan kieu nya. Di kaburit kieu enggak. Aing sabaran dengan sabaran tadi. nang 100 ewang. Sekarang Heeh. Aing maneh menang suara semua. kan urang maca di depuang. Oh, meureun 500.000 nya. Sarua wae nu maneh jeung nu aing teu beda-beda. Ya, anu ang mawang ijem heula we ku aing atuh ang. Ai sia mang nginjem bae nginjem geuningan. Aing geus sarua loba pangabutukeun. Duh, bisa tuh ang aing pada satori please aing mah ya ijem heula ku aing 500 ang. Sia boga utang sabaraha puluh Mas Dur. Unggal poe nginjem duit jeung setor sia kamari Bank Emok, KBRI, Kalesing. Montong nginjeman ting duit gerak kunyuk. Pan aing mah ang ya. Bayar ka Bank Emok, nginjem ka Kosipa. Tuluy bayar ka Kosipa, nginjem ti Oto. Tah ayeuna aing bagian ka ang, aing bagian setor KBRI ayeuna mah ang. Moal ayeuna mah aing ge modal bensin, pom aing tuh bersihan. Acing rancak aing sakitu aing geus memohon plus please. Ah, goblok euy, teu mempan aing. Riz, sakit teh lila teuing rek meuli hayam teh. Oh, nya Datang wae. burit dia ya. Yang penting rek meuli hayam. Waduh, anaknya gebar-gebar kok. Yang begadang di dieu, Telepon si Akira tuh. udah aktif jadi akan angkat orang ditelepon teh. Ayo si Aki kawannya Kumaha tuh? berkeranda gitu. Meureun. Meureun heuh jiga nu berkeranda kan itu nu bohai. Oh, bos. Bis, Ini mana? Di mana? urang mun lieur dengan obos kita tadi euy. Ain bos, wing teh katalatan ku si Aki. Ih, dumuk nungguan si Aki si teh meuli hayam. Tah eta kita talatah ka urang cara pangepotkeun duit di obos nanti 200 jeung meuli hayam. Oh, Heeh, ini Mang Nur. kita abi. Atuh gerah tuh balikeun hayamna nya jangan lewat lieur penting. dengan obos itu lagi mana? Sabaraha hayam? 200 nah. Hiji itu tanya 300. Urang karek gini teh lah ya. Sok, Mang Nur. Aduh, tutupan tadi. Sadiakeun naon teh? Suluh ame teh kang ngabakarnya bosnya. Oh, siap. Siap bos. Hasilnya. Heeh. Naris bener gitu Mang Nur dititah si Aki. Meureun heuh nya. Si Aki dari lating sama anak atunya. Lila lah, kepikiran lah orang jiga nu si Aki mah. Bener lah sugan lah tungguan lah. Naris saja belum. Oke, warna suruh. Tuh di kebun tuh coba. Aya. Heeh, cokotan yang belum mandi dia. Bang bulu mana dia ya? Yang begadang ah. Ya tuh yang sululna cokotan. Nenek lah silunya, bari nungguan Mang Nur. Heeh. Juga si Aki datang. Bos. Di Ali Aki di mana lila teuing? Iya, pasti gitu lah orang mana duitna. Hari tadi cenah Mang Nur disita ku si Aki nyokot duit 300 jeung meuli hayam. Gue nggak papangi ke hantu cuma Mang Nur mati tadi oke. Alah sia, Mang Nur anjing nipu aing kade. Biuk aing dibikeun 300.000 jeung meuli hayam cenah ngomongna disita si Aki. Percaya teh ka Mang Nur atuh. Kan obos tadi geus nitah ka urang erek meuli hayam. Mang Nur mah buat ngerek pake naeun duitna eta mah. Duh ieu kumaha tuh ieu urang? Mang Nur mah geus karuhan sok. Apa bodoh eta mah. Lamun naik meuli hayam masuk ka dieukeun duitna. Duh aing 2 kali ngeluarkeun duit Nya oke we mun panggih tagi deui dawi ngambung. Sok hese Mang Nur mah kos careun Ya, ditayang ge. Disiapkeun kete eta teh duit teh ting pake naon pake bayar Bank Emok teh. Aing jadi 2 kali mayar ku masih aing yang ngaliwat teh jauh-jauh ih. Oke we nu itu mah deui mah tuluy ku yang dibalikeun nya. Sok geura atuh buru gancang. Heeh, daguan obosna. Aji aing jauh-jauh di Purwakarta Mang Nur mah ngadon ditipu aing yang ngadon ngaliwat. Aing mah apes anjir ah. Kumaha mere deui? Mere ieu mah jak dibalikeun ieu mah. Teh jangan hayam bener ya. Nya heueuh ieu mah bener. Bagi du. Urang Purwakarta ditaripu aing. Iya. Dia ku Aki 200 ka aing 50 nya. Heeh, Sampai goe wah anjir. tapi heueuh engke nya. Da urang gua deui anu. Heeh, ka aing keur gampang. Gampang lah kayak beli udun sabungkus ya, Bang. Pokoknya Siap. siap. Aing kumaha tuh ieu? Aing ieu kumaha tadina gitu nya. Aku naon ieu Mang Nur? Pacul aya di dinya. Karuhaning pacul ki aing geus dipake ka sawah ieu teh paculna. Juk-juk nyelap we dina ieu dina pelak euy nya ku saya. Aing hese ngeluarkeun anak ki.
tuh. Nya. Tuh belengkuk ya mah. Kena dakwaan cicing. Yang bener mah. Aing aya wae. Gue saling kuing ah. Sok ceklan. Ya wae. Bisa. Tuh. Kan aman aya nama. Ah, heeh oh, aing teu kapikiran kieu. Oh, mesti tadi atuh. Padahal lagi dipikirin itu. Oh, nya. Oh, siap. Jang, mana yang ngarela acan saya? Turang, hayang mang. Hayang aing pangalakeun atuh. Kan we tata loba tah. Eta tah. Lah. Aku mamang we, urang teh kawan tah. Ih, mana yang ngalah? Buru eta. Tata. Hot. Ah, ini rese itu. Yo, rese aing yo. Bisa, aing tuh. Buru. Hot. Ada sisa tuh. Apa lain lo eta? Ah, lain mah. Tuh bisa tuh. Pelik kan. Action. Action. Cil, tas standar cil dah. Action. Oh, tah. Action. Oh, tah, standar king. Action. Nah, standar naon kunyuk. Pan ieu standaran ieu mah. Action. Eta banget sia standar cil. Action. Dibalik nah banget sia standar lawe. Nyebut heula action. Eta banget sia standar cil. Gas. Sanu ari masih misakeun. Tadi dia Action. Sanu misakeun aing, gelut jeung aing kabeh. Action. Sanu ari misakeun aing, gelut jeung aing kabeh. Tolong. Action. oh jadi yo langsung ke pelontong sete jadi yang mate. Maaf, aku mah bercanda. Bercanda aku masuk. Ya maaf. Ya memang standar ini banget. Pak, itu sete ngaku, ayeuna ngaku. Ampun. Geus anjing berat.